Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabar sadayana damang? Mudah-mudahan sadayana aya dina tantayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sateuacan urang diajar, hayu urang sami-sami ngadoa ngucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna urang bade lebet kana bab anu kadua nyaeta ngeunaan wawaran. Naon ari wawaran teh? Nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atawa dibejakeun ka balarea. Tujuanna sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana mah masyarakat. Wawaran yaitu apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat atau kepada semua orang. Tujuannya yaitu supaya wawaran itu dapat tersampaikan kepada orang yang dituju. Biasanya yang utama yaitu masyarakat. Wawaran atau bewara teh ditepikeun ku cara lisan, bisa ku cara tulis. Jadi, wawaran bisa disampaikan secara lisan ataupun secara ditulis. Wawaran lisan sok ditepikeun langsung atawa ngaliwatan radio jeung televisi. Nah, mun wawaran tulisan biasa nama diumumkeun dina wangun tulisan. Misalna ditapelkeun dina tangkal, tembok jeung bor pengumuman atawa aya dina koran, majalah, buku, internet jeung HP. Wawaran tulisan diumumkan dalam bangun tulisan. Biasanya ditempelkan di pohon, di tembok, dan di bor pengumuman. Atawa bisa juga di koran, majalah, buku, internet, jeung HP. Nah, ieu contoh wawaran atanapi pengumuman anu ditempelkeun. Sangkan masyarakat umum bisa ninggali naon anu bakal disampaikan kuno nulis wawaran tea. Di dieu aya tulisan ulah miceun sampah papaduan di walungan ieu. Atawa artina teh jangan membuang sampah sembarangan di sungai ini. Nah, bisa juga ditempelkan di pengumuman di sekolah. Nah, ieu seueur pisan wawaran atanapi pengumuman anu ditempelkeun di mading. Biasa nama di sekolah sok aya tempat anu dinamian mading. Nah, mading ieu teh isina macem-macem wawaran. Aya wawaran ngeunaan lomba, aya wawaran ngeunaan beasiswa jeung sajabina. Nah, ayeuna ciri-ciri wawaran. Kumaha ciri-ciri wawaran teh? Nu kahiji tangtu kudu aya judul wawaranna. Misalna wawaran ngeunaan lomba. Nu kadua aya jejer anu dibewarakeun atawa aya tema anu diumumkeun teh ngeunaan naon sih si wawaran eta teh. Anu katilu aya eusi nu dibewarakeun. Ada isi yang ingin disampaikan atau diumumkan. Nah, ieu contoh-contoh wawaran atanapi pengumuman. Pasanggiri basa jeung sastra Sunda tahun 2016. Ieu ngeunaan lomba bahasa jeung sastra Sunda. Teras ieu aya deui wawaran atanapi pengumuman. Diuningakeun ka para siswa-siswi kelas 5 dugi ka kelas 6 pikeun hadir dina acara Kabangkitan Nasional nu bade dilaksanakeun dina dinten Salasa kaping 4 Februari 2020 waktuna
Tabu 8 dugi karengse tempatna di lapangan sepak bola. Ngemutkeun kana pentingna acara ieu kasumpingan siswa-siswi diharapkeun dina waktosna supados kagiatan ieu tiasa kacumponan kalayan lancar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Pupuhu sakola. Nah ieu wawaran atanapi bewara atanapi pengumuman anu disampaikan ka siswa-siswi supados tiasa hadir dina acara kabangkitan nasional. Aya deui. Nah, ieu ngeunaan acara Sampurasun anu diayakeun ku Lingkung Seni Sunda ITB Baris nya. Nah, aya kegiatan seni anu diayakeun di Bandung nya. Naon wae kegiatanna aya pasanggiri, aya malam kasenian, tempatna di aula ITB. Nah, eta contoh-contoh wawaran anu aya. Sakieu wae ti Miss Popi kilang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.